Sadangkeun si Sambar nyawa jadi beki panasaran baraya. Harita nutup seket kanu jadi lawan betus nyarita. Sangkal bulung. Ilaing kudu ngarti dewek bisa sakaligus ngagunakeun kakuatan panarajang samberan opat kilat. Anu bakal kena kana anggota badan ilaing deuleu. Sanajan masih bisa dibendung ku kakuatan ilmu mantra langkara, tapi dina akhirna mah daya tahan kakuatan eta ilmu bakal katembus ku panarajang jarak jauh kilat Bajadewa. Tanung masih kene lumangsung siapa tir. Si lain montong wakaboga angkehan bakal mampu ngungkulan kakuatan ilmu dewek sia babengok. Kalah kumaha oge dewek anu bakal unggul dina ieu tarung masa petir. Kisang kawulung jadi nantukeun sikapna dina neruskeun tarungna bakal ngagunakeun kakuatan gabungan. Jurus pedang kalabang ireng digabungkeun jeung kakuatan ilmu mantra langkara, sedangkan kakuatan ilmu watu galung diharapkeun teu bisa ditembus ku kakuatan panarajang lawan. Hanu matak tarung kudu dilakukeun secara langsung dina harti tarung jarak deukeut. Hartina kisang kawulung anu kudu miheulaan narajang. Kisang kawulung hosat pedang hideungna. Manehna boga kayakinan gabungan jurus pedang kalabang ireng jeung kakuatan ilmu mantra langkara bakal mampu ngungkulan nu jadi lawan anu matak harita bari ngawangun pasangan ngumbar caitaan kaluju lawan. Yeah. Perhatikeun ku si lain petir. Ieu pedang hideung nu digunakeun ku dewek lain pedang samarangan deuleu sia. Salila dewek makalangan di dunya kajawaraan geus teu kaitung lobana lawan anu jadi korban ku sabetan senjata pedang dewek. Sakedeung deui giliran si lain anu bakal jadi korban keampuhan pedang dewek. Si lain bakal ngalungsar jadi bangsan siapa tir? Si lain tu kudu bakal diheulaan caitaan sia sangga bulung. Reka gunakeun cara tarung anu kumaha wae ku dewek bakal dilayanan deuleu. Ki petir si Samar nyawa. Geus bisa nebak nu jadi lawan teh bakal ngalakukeun tarung secara langsung. Dina harti tarung jarak deukeut sangkan dirina teu bisa laluasa dina ngagunakeun kakuatan panarajang jarak jauhna. Kisang kawulung anu mancuhkeun atawa miheulaan majuna rajang. Yeah. Rasakeun sia petir. Modal sakedeung dikuluheun aing sia kurang ajar. Rasakeun sia. Lewat cilung kisang kawulung majuna rajang bari metakeun pedangna ngarah kana anggota badan lawan. Tapi ti petir Samar nyawa geus diri ti anggalna. Harita waktu panarajang datang langsung ngajrerat dina tempat. Sok wusyuk lewat plos. Kisang kawulung ngajrerat di nyusul tepus ku panarajang susulan. Orokai di petir geus ngarti karena maksud anu dilawan kangaranan tarung dina jarak deukeut kakuatan ilmu mantra langkara nu digunakeun ku anu dilawan bakal aya pangaruhna kana tata gerak nu dilawan anu mata ki petir ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Dua jirim jadi ting cerat teu beda we ti dua kalangkang. Di antara anu terus narajang jeung anu terus cingkahan panarajang nu dilawan. Rasanti jeung Sandika anu ngabandungan kana kajadian anu kelumangsung. Harita jadi
ngabahas ngeunaan kaayaan anu keur lumangsung rasanti harita anu cumarita mengalih kana kaayaan tarung nu langsung jadi rada bingung oge keur abdi mah Kang kaetan sesah nebakna nya saha anu bakal unggul dina eta tarung anu jelas Kang duanana pada ngagunakeun kekuatan ilmu anu ngandung kekuatan gaib. Cobi kumaha Kang Dika? Tiasana bak teu Akang. Saha anu bakal unggul dina ieu tarung Kang? Akang sami anti. Maksudna? Ya, masih kene tacan katingali. Saha anu bakal mampu ngungkulan anu jadi lawana. Margi kisangka wulung kitu deui kipetir henteu saukur ngagunakeun kamampuan ilmu silat wungkul. Anu jelas ilmu pangenteng badan kipetir kaetang leuwih punjul anti. Kitu Kang? Beda salapis lah. Mun dibandingkeun sareng kisangka wulungna. Nu diharapkeun ku Akang mah. Mudah-mudahan we kipetir aya dina kaunggulan nanti. Sami kitu pisan harapan abdi oge Kang. Urang bandungan we kumaha ieu pungkasan ieu tarungnya Kang Dika? Rasanti jeung Sandika boga harapan anu sarua nyata kipetir si sambar nyawa anu ngakukeun muridna nang bule anu bakal unggul. Duanana pada musirkeun diperhatianana kana lumangsungna tarung. Sedengkeun Andaru harita sanggeusna ningali kakuatan ilmuna kipetir si sambar nyawa anu ngagunakeun ilmu kilat baja dewa jadi kageteun oge. Jadi mangaruhan kana kayakinan dirina. Sabab nu jadi guruna tarung ngayonan lawan anu sarua jago kolot sarta mibana kakuatan ilmu anu hebat. Andaru jadi ngabayangkeun mun kisangkal wulung anu jadi guruna tepikeun ka Eles Jajaten kuno Jilawan. Geus sangtu karep jeung kahayangna anu jadi guruna teh sakumaha anu geus direncanakeun moal bisa jadi kenyataan. Sedengkeun anu keur tarung sanggeusna salabara kali kisangkal wulung ngalakukeun panarajang mangrupa sabetan pedangna anu garang tapi tacan aya anu bisa kena kana anggota badan lawan. Sabab kecepatan gerak kipetir lebih cepet tibatan sabetan pedang lawan. Jerat celong kisangkal wulung ngajerat ka tukang mancurina tangtunganana bari ngatur hapan napasna. Jadi keselen oge kisangkal wulung sabab setiap panarajang sabetan pedangna masih tacan aya anu kena kana sasaran. Ningali nuju lawan tacan sagad diri pikeun neruskeun deui tarungna. Harita kipetir si samar nyawa tos carita. Ningali ilaing ngeureunkeun tarung kawas kieu mah euy. Alatan setiap panarajang sabetan pedang ilaing tacan aya anu bisa kena kana anggota badan dewek. Sigana ilaing nilai lama bakal leuseuh beakeun tanaga sangkal wulung anu matak mending gancang bebaskeun we Saraswati cek dewek mah sangkan salamat didinya sakitu diseleng haprajuk di geuningan sangkal wulung harita ngabangun di pasangan dina curus pedang kalabang ireng musyrikeun paneuteup kalau dilawan betus carita ya si laing montong kamana karab sia babacot teh waka ngarasa geus menang angin sagoblok peda panarajang dewek can aya anu kena kana sasaran dewek masih kene sanggup neruskeun tarung deui sia anu bakal leuseuh beakeun tanaga mah justru si laing petir sabab ku dewek teu diberi kasempatan pikeun ngalakukeun panarajang balasan. Anu jelas ku dewek bakal dibuktikeun bakal mampu ngabinasakeun nuju lawan. Anu saterusna disusul ku Sirasakti jeung si Sanjika anu
nasib da bakal sarua seperti anu bakal kararapan ku si lain sapetir. Wah, tuh kudu kami heulaan caritaan ilain sakal bulung kawas bebenit wae sia. Leuwih hade buktikeun we eta caritaan ilain sina jadi kanyataan. Bongkeun bibir teu bangku sia. Dewek salaku muridna nang guru bakal bakti diri sebat tanaga satawani nandon ke nyawa demi keur ngabebaskeun Saraswati ninina nang guru deuleu. Ya, si lain memang kudu modal sia petir. Tada sagurang ajar ngabacot pek sia ngabulak. Jorelat sulung harita kisangkal bulung maju di narajang. Saukyuk wus. Sabetan senjata pedangna ngarah kana anggota badan lawan. Panarajang kisangkal bulung jadi leuwih garang. Ki petir si samar nyawa ngimbangan panarajang nu jai lawan. Harita ki petir leuwih ngutamakeun kana kacepetan gerakna. Pikeun nyingkahan sabetan pedang lawan. Saukyuk hyuk wusrerat plos. Ki petir masih terus cingkahan panarajang sabetan pedang lawan. Sabab ngarti pedang nu digunakeun ku anu dilawan lain pedang samarangan. Dina sajeroning nyingkahan satiap panarajang nu dilawan. Ki petir neangan kasampetan anu hade pikeun ngalakukeun panarajang balesan. Sedengkeun kisangka walung ge teu wani gagabah nahan kakuatan panarajang lawan. Pedah boga kakuatan ilmu watu galung. Sabab mun kakuatan panarajang lawan nu ngagunakeun ilmu kilat Bajadewa tetela mampu nembus kakuatan ilmu watu gunung anu ngalapis sakujur badana. Tang tuwe eta kayaan teh bakal jadi ngabayakeun pikeun dirina. Nu langsung tarung tingkat tinggi di antara dua jago kolot anu pada mibana kakuatan ilmuna ngandung kakuatan gaib puguh we jadi beuki narik kana perhatian pikeun anu ngabandunganana. Waktu panarajang sabetan pedang kisangkal bulung datang deui. Harita ki petir si samar nyawa ngajerat kabelah katuhun badan lawan. Saukyuk pusberat. Ki petir ningali aya kasempetan anu hade pikeun ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna anu ngandung kakuatan ilmu kilat Bajadewa. Samaran kilat dina jarak deukeut anu kaluar tina leungeun katuhu ki petir ngahantem kana iga burung kisangkal bulung anu belah katuhu. Sat kisangkal bulung ngagero kaget bari ngajari jeug ka belah kenca. Iga burung katuhuna ngarasa panas tapi ngan sakedeung. Gancang kisangkal bulung mancuhkeun di tangtunganana. Sedengkeun ki petir si samar nyawa rada kageteun oge. Sabab tetela kakuatan panarajang leungeun katuhuna anu ngandung kakuatan kilat Bajadewa tacan mampu ngarubuhkeun nu jadi lawan. Kisangkal bulung jadi ngarasa percaya diri. Sabab kakuatan panarajang ki petir anu keuna kana anggota badana teu mampu nembus kakuatan ilmu waktu gunung anu ngalapis sakujur badana. Kisangkal bulung humbar caitaan kaki petir si samar nyawa. Ya, dan saukur sakit tu kakuatan panarajang si lain tegedingan petir. Sanajan bener panarajang si lain kena kana anggota badan dewek, tapi tetap teu mampu nembus kakuatan ilmu waktu galung anu ngalapis sakujur badan dewek. Malukan kumaha sia. Ningali kana kanyataan saperti kieu dina waktu nu malila deui si lain anu bakal kabeunangan ku sabetan pedang dewek sapertina. Kisangkal bulung mapanas nu jadi lawan.
sok sanajan bener nu lawan teu bisa ngasupkeun panalajangna kana iga burungna, tapi kekuatan panalajang kilat Bajradewa tetela teu mampu nembus kekuatan ilmu waktu galung anu ngalapis kana sakujur badanna. Saukur karasa panas sakedeung iga burungna. Nganu harti dina waktu anu moalila deui nu lawan teh bakal kabenangan ku sabetan senjata pedangna. Ki Petir si Samarnyawa tos nyarita. Dewek memang hajat akan ngagunakeun kekuatan panajang anu sabanana sasangka bulung. Kekuatan panjang dewek saukur ngagunakeun saparapat bagian kekuatan panajang. Jadi ilain tu kudu wakaboga anggapan bakal dina kaunggulan dan ieu tarung teh sia. Sanajan ilain ngagunakeun pedang anu hebat jeung ampuh, ari teu beunang kana sasaran mah bet eueuh hartina pikiran teh da boga otak atuh teh. Moal aya hartina pikeun jilawan mah sakabulung Ki Petir teu kapangaruhan ku carita nu jilawan. Malah ieu terus nandeskeun kakuatan panajang nu digunakeun ku dirina tadi ngan saukur ngagunakeun saparapat bagian kakuatan panajangna. Jadi itu kudu kaboga anggapan bakal aya dina kaunggulan sabab tarung masih keneh lumangsung. Ya. Dewek geus bisa masihkeun sakurang ajar. Dina ieu tarung memang dewek anu bakal unggul masa Petir. Nah si lain teu percaya keneh sia teh. Bina-bina teuing. Si lain si gana meunang geus teu sabarnya hayang geura ngarasakeun kaampuhan pedang dewek. Rasakeun ai keukeu masih yang ngarasakeun kaampuhan pedang dewek. Jorelat sulung kisangka wulung maju dina rajang. Kacepatan gerak jeung kakuatan panalajangna leuwih dironjatkeun sanajan kakuatan ilmu mantra langkara tacan bisa mangaruhan kana tata gerak nuju lawan nu ngagunakeun ilmu kilat Bajradewa. Tapi sabetan senjata pedang lawan mangrupa ancaman anu ngabayakeun pikeun Ki Petir si Samarnyawa. Sabab dirina memang teu boga kakuatan ilmu kawedukan anu teu mempan ku pakarang. Saukyuk wusrelat los. Bari nyingkahan sabetan pedang lawan. Harita Ki Petir si Samarnyawa neangan kasempetan anu hade pikeun ngalakukeun panalajangna dina kakuatan setengah bagian kakuatan ilmu kilat Bajradewa nu diharapkeun mampu nembus kakuatan ilmu waktu galung anu ngalapis sakujur badana nu lawan. Sedengkeun kisangka wulung jadi beki panasaran. Sabab kecepatan gerak nuju lawana leuwih cepet tibatan sabetan pedangna. Sauhyuk wustrerat plos. Dina eta tarung kisangka wulung terus ngarapetan kanu jadi lawan sabab mun dina jarak anu deukeut kira-kira salengkah we. Tangtu tata gerak nu jadi lawan bakal kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Sedengkeun Ki Petir si Samarnyawa ge ngarti. Harita terus ngajaga jarak sangkan teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Sakaligus bisa ngalakukeun panalajang balasan dina jarak leuwih ti salengkah tina tangtungan badan lawan. Harita datang deui sambaran pedang lawan. Saukyuk wusrelat plos. Saukyuk wusrelat plos. Sageusna dua kali nyingkahan sabetan pedang lawan, Ki Petir aya kasempatan pikeun ngalakukeun panalajangna pas pisan dina jarak salengkah setengah. Leungeun katuh Ki Petir digerakeun samaran kilat tina leungeun katuhuna ngahantem kana dada lawan. Abus blesas geus. Janah ulang ajar
setan. Kisangka Wulu ngagro kaget bari ngadalig di mulut ka tukang sababaraha lengkah. Gancang Kisangka Wulu ngajaga kaseimbangan badana. Dalig deg raneg Kisangka Wulu mancuhkeun tangtunganana. Radalila oge ngerasakeun panas dina dadana, tapi teu matak mengaruhan kana kakuatan daya tahan badana. Ki Petir sasamar nyawa rada kageteun oge setengah bagian kekuatan panajang ilmu kilat Bajradewa anu ngahantem kana dada lawan tetela tacan mampu ngarubuhkeun nu jadi lawan. Kisangka Wulu musirkeun panenteutna ka lawan terus nyarita di barung jeung seuri. Kakuatan panajang silaing anu keuna kana dadewek nyata catan mampu ngarubuhkeun nu lawan sapetir. Ya, kakuatan panajang silaing tetela uhartina deuleu sia. Tindakan dilakukan ku silaing ngan saukur micenan tanaga tepuguh sapetir. Ya, mampus ya. Kisangka Wulu mapanas ku carita anu dilawan. Geus 2 kali Ki Petir ngalakukeun panajang sarta kena kana sasaran, tapi masih tacan mampu ngarubuhkeun nu lawan. Nu lawan ngan saukur micenan tanaga tepuguh. Ki Petir sasamar nyawa anu males caritaan nu lawan. Ieu tarung masih keneh rumangsung sakal Wulu. Dilakukeun ku dewek. Desingna micenan tanaga tepuguh deuleu. Sabab dewek boga kayakinan dina pungkasan tarung dewek anu bakal mampu mukulan nu lawan. Ki Petir sasamar nyawa masih mampu ngadalikeun diri. Amarahna teu kapancing ku caritaan nu lawan. Ki Petir sasamar nyawa teu ngarasa micenan tanaga tepuguh sabab dina mangsana pungkasan tarung dirina boga kayakinan bakal mampu ngungkulan nu lawan. Kisangka Wulu boga anggapan lantaran nu lawan leuwih mindeng nyingkahan panajang dina akhirna mah tangtu bakal leuseuh tanagana anu saterusna kacepetan gerakna bakal jadi urangan. Kisangka Wulu sagadi diri pikeun majuna rajang. Ya, silaing montong make jeung ngabantah sagarupa sia Petir. Kalah kumaha oge silaing bakal jadi korban keampuhan pedang dewek sia. Jorela culung Kisangka Wulu maju dina rajang. Sedengkeun Ki Petir sasamar nyawa nu ditarajang neangan di kasempetan anu hade pikeun ngalakukeun panajangna ngagunakeun 3/4 bagian kekuatan panajang ilmu kilat Bajradewa. Saukyuk wus jerat plos, saukyuk gejong plos. Sanggeusna 2 kali nyingkahan panajang lawan, harita dina jarak 2 lengkah ti tangtungan badan lawan, Ki Petir aya kasempetan ngalakukeun panajangna, pilih genti sapasang leungeunna ngaluarkeun kakuatan kilat. Wus belesat. Nuting belesat ngarah kana anggota badan lawan. Gas. Galah benang deui anjeun. Kisangka Wulu ngagro kaget. Panajang lawan geus teu bisa disingkahan. Kisangka Wulu ngajarikeun Kisangka Wulu kadorong deui ngadegdeg beuneur sabalengkah ka tukang. Tapi kekuatan ilmu waktu galuh memang hebat. Sok sanajan anggota badan teu kabeunangan ku panajang lawan, karasa panas radalila. Tapi Kisangka Wulu harita masih mampu ngajaga kaisan badana dari geug raneg saterusna